Dina poe anu pinuh ku kasauran jeung kahadean, PAC-PSS pepaseh parantos ngayakeun kagiatan evaluasi pikeun nangtukeun kamajuan sarta tantangan anu karandapan dina palaksanaan program. Evaluasi ieu diayakeun kalayan tujuan pikeun ngaronjatkeun efektivitas gerakan sarta nyusun langkah-langkah anyar pikeun mangsa nu bakal datang. Dina kasempetan eta, kasapukan oge dicangking ngeunaan pentingna ngaronjatkeun kagiatan seni budaya di wewengkon Paseh. Ku kituna, PAC-PSS pepaseh ngarancang program Sabadesa, nya eta kagiatan silaturahmi ka desa-desa pikeun ngaguar potensi seni budaya lokal sarta ngadukung kamajuanana. Program Sabadesa ieu baris ngamuat rupa-rupa kagiatan sapertos mapag kasenian tradisional saperti calung, jaipongan, reog, sareng kaulinan barudak baheula. Ngawawancara sepuh desa pikeun ngumpulkeun carita rakyat sareng adat istiadat anu aya. Nyusun program latihan pikeun nonoman supaya tetep ngajaga jeung ngalestarikeun budaya karuhun. Ku ayana kagiatan ieu diharepkeun budaya Sunda di wewengkon Paseh tiasa leuwih hurip sarta diwariskeun ka generasi saterusna kalayan pinuh ku kanyah jeung kareueus.